naon, Mang? Kayak anak Mang Didin mah penulis surat wasiat meureun net. Eta sia. Naon aing deuk pae meureun. Terus eta nek nulis naon ge, Mang? Aing deuk nulis surat cinta untuk Mumu. Mang, kos bisa nulis bae. Nyaho SD gitu lulus. Geus garing saria lah. Geus itu ulah ngaganggu konsentrasi aing bae. Kayak heula, Mang. Ben joge sabarna mah boga surat di Mang Didin, hayang dibacakeun Bung Kuari. Surat naon ge, Jo? Surat Yasin. Medan, kebener saria lah. Gara-gara Jo, gara sia teh Mang Didin. Oh, bener Jo. Aing geus modar. Tuh. Ngaganggu aing bae. Geus. Geus jasinan Jo. Pus. Ganggu bae. Weh, dak, saya tanggung ti dieu heula nya aing balik. Kok balik, Met? Aing udah ganti pakaian heulan. Ganti pakaian. Emang ke mana gitu sih? Ya kasih Mumu, saya tanggung ti dieu heula nya. Ulang ke mana, oh? Oke. Nah, si Memet, dekan si Mumu kudu ganti pakaian heula. Si Mumu kayaknya nek ditembak Jo ku si Memet. Ih, piraku bek. Emang si Mumu boga salah naon? Kok nek ditembak? Males ngobrol jeung sia, teu nyambung. Kok teu nyambung sih? Oon he kasubek. Sia anu oon mah. Maksudna si Memet ndek nembak si Mumu, ndek mengungkapkan isi hatena ka si Mumu. Oh. Ngarti sia? Tok. Maksudna kumaha sih Om Sobek? Nyaho nya. Ha. Dorong amat Sobek sugut sa ih, bopuak he. Bodoh amat kaseleng ka sia. Blenger. Tai. Lu deket-deket lah. Nah, geus kieu lah. Dijamin si Mumu lamun geus maca surat cinta ieu pasti langsung mewek amprekan. Nah, cerik terharu teh ya pas dalam film drama Korea. Wah, si Ompong turu pada mah. Bang, ka dieu lah sia. Aya naon sih, Bang? Ka dieu heula sakedeung. Aya bisnis ya. Bisnis. Ka dieu dia. Bisnis naon nih, Bang? Ya, Pang bikinkeun surat kasih Mumu. Surat naon nih, Bang? Saya tengah arti, yang ngaranna surat cinta, Pong. Di jadul amat sih Mang Didin. Zaman kuari masih surat-suratan kene bae. Ngawas-was dong, Mang. Ngawas-was zaman ayeuna mah. Ngawas-was. Nah, ngawas-was. Katroe, eta Mang anu bisa chattingan jeung video colan. Oh, WhatsApp eta mah Pong, lain was-was. Oh, eta Mang. Pokona ompong mah nyaona was-was be. Maedan. Hong surat itu, geura bikin surat kasih Mumu. Embung lah, ongkos kirim nama. Sama. Ya, Disko ceng Didin. Hong lah. Lumayan sakit tuh ge, menang jeung les mah. Oh, atulah. Geura itu, geura bikin itu suratna. Ulah sampai tadi bikin saya tak amanah. Siap Mang, siap. Hong surat itu, bejakeun eta surat ti Adidin gitu nya. Oh, Hari itu. gimana jeung ngajak Siti Kamales channel. Heulan. Bang, ulah sampai minta dibalas gitu nya surat ti aing. Aing nangguan bangsana di dia. Pok, mau kertas nane tak? Oh iya, Tip. Ya, surat cinta, Tip. Surat cinta. Jeung si Tika tak? Itu lain lah. Ieu mah jeung si Mumu, Tip. Jeung si Mumu. Wah, sini pelajar selingkuh, Pong. Ulah loba gaya, Pong. Jadi jelema mah beungeut kos sepak Firaun ge. Barangan sia. Ieu surat lain ti aing, Tip. Ieu surat titipan ti Mang Didin tidak dibikinkeun ka si Mumu. Oh, dikeun atuh. Tip, bikin Tip. Ulah, Tip. Cicing. Tip. Cicing moal tabok kowe ge. Aduh. Tip, ulah, Tip. Cek aman di mana lah. Cicing. Tip. Oh, geus. Ieu surat ting aing nya. Tip. Ulah, Tip. Ulah. Disejar aman di Tip. Nuhun ya, Pongnya nuhun. Tinggal, Tip. Ada nama sih. Oh, tampil. Aduh. Naon sih, Pak? Itu, Tik. Surat Mang Didin. Surat Mang Didin dicokot si tompel. Surat Mang Didin. Oh, Tik. Tadi Mang Didin nitipkeun surat cinta. Kita dibikin kasih Mumu. Aduh. Oh, Tompel. Kunyin gara-gara bae sia mah. Ih. honggus lah, Pong. Aing dek ka warung heula. Sieun dek jajan teh, Tik. Oh, lah dek jajan. Pira aku aing dek ngising ka warung. Aing lho, Tik. Bung lah, ulah nuturkeun aing sia mah. Ih, kok gitu sih? Sia mah tilok mawa duit. Engke jajan minta dibayarkeun deui ka aing. Ih, soto jasa. Tare. Aing boga dong.
Goceng doang. Oh, Bating torek atau eta majing jajan sia doang, ujung mayarkeun jajan aing. kumaha ge Tika? Kuari masing-masing deh lah bayarna. Ayo ayo. Jemrut ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau aya surat ya? Surat. Surat di saya, Tip. Atuh di aing lah. Oh, terus naon ge ieu isina? Geus baca background kira baca. Oke. Kira jeung mu. Kudu. Kamemet. Kumaha Jo setelah naing sok kencan. Oke jasa met, mandi kos pemain film. Nyabek. Film naon Jo? Film Kerasakti. Si Memet sifat kaina. Atas ya. Ngeluncak sih ya. Asal aku sifat gaya. Parah si Benjo Mamet. Ai kitu mah doang bagong si Met. Aduh met, ampun sih ya. Kepala suku yo. Kawalat sing adek aing. Hampura met, hampura. Guyon tadi mah. Sayo kasih mumu antara aing anek nebak mumu ayeuna keneh bisi kabur pilang laki-laki. Emang saya yakin Met si Mumu bakal daekeun ka sia. Ulang nembakeun aing sia. Bikin mana sih hubungan ka aing? Jawara tetampan ya di bumi ya macam-macam sia. Oh, kumaha ka Memet bae lah. Sayo. Ayo. Oh, ayo. Terus lebuk sia kita. Wih, aing lebuk sia. Sok mau bu. Oh, buk ngongkok. Ih, tik gimana saya gitu ya? Iya, mesti nyokot. Nah, Pong. Nanti ya. Pong, siapa dia? Kumaha surat cinta aing geus bikin can? Aduh. Anu Mang. Sia. Kumaha geus bikin can? Ayo, kumaha yeuh? Nanya ke aing, atuh teh nya. Asa kumaha sih Pong? Geus bikin can sih. Aing nawan jawabanna yeuh. Suratna dicokot si Latif, Mang. Hah? Dicokot si Tompel? Oh, Mang. Kok bisa sih? Direbut Mang kumanehna. Wah, semboto benar. Aing mah geus nangguan be jawaban anak. Hampura Mang, hampura. Ih, Terus mana duitna? iya. Juga lah. Ih, Mang, lu dicokot. Jeung mari jajanan kumaha? Bodoh amat, bayar gue sia sorangan. Ieu mah duit aing. Ih. Melop. Kumaha bayar Melop? Teh nya, eta menderita lo. Ih, gitu amat sih tiga aing. Ih, sungguh tega sekali kau tiga padaku. Teh. Di pas deui. Tik, sini kan si Momo. Oh, Mang. Oke, aing dulu. Saya. Oke. Benar aing. Ih, kumaha ieu bayarna? Teh. Jadilah jajana. Tik, tangguhan Tik. Mau kumaha mu? Kumaha naon Tip? Atuh eta mu jawabanna kumaha? Oh, bacakeun BG ya ku sia. Eta sia. Mu gelis-gelis orang teh bisa maca. Di tadi senyum be. Orang teh bisa maca meureun. Ih, sia mah lain teu bisa maca. Orang kowe geus dibaca kok suratna. Cuman aing ngadenge ti sia langsung nu macakeun ka aing. Oh, kiraan aing mah teu bisa maca gitu mu. Oh geus kieu ku aing dibaca ya surat supaya saya bisa ngadenge langsung ti aing. Oh, gira. Wahai perempuan idamanku, asik. Ketika mata ini melihat senyumanmu yang begitu indah dan pulen seperti apem belem, asik. Tahukah engkau hanya ada 3 kata yang terucap di dalam hatiku yang paling dalam, yaitu aku cinta kamu, asik. Aku sadar aku hanyalah lelaki biasa yang memiliki banyak kekurangan dan mungkin tak pantas untuk mendapatkan cintamu. Namun jika kamu bersedia menerimaku menjadi kekasih, aku akan berjanji untuk menjadi yang terbaik untukmu. Maukah kamu menerima cintaku? Ih, gitu doang. Ngomong atumu, daek ento saya jadi kabuka aing. Oh, daek. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna beunang oge sia ku aing. Yes. Malah tim geus boga kaboga ayeuna mah. Asik. Yes, geus ta jomblo deui.
tahanan bising Oh, kagak. Sisa oke bae. Sisa aduh. Sisa. Tompel, kunaon sasigan tuh buku? No, kok sumatis maksin wae sih ya. Ieu mah alabatan ti maksud wek. Aing jeung si Mumu geus kieu, geus jadian. Enggak spell, gerah udang udah. Ya udang, Sadar. Ngimpi cenah. Hei Tompel, mana sih surat aing? Iya mang ya. Jangan. Mu, ya surat yang sia. Oh, ya surat Mang Didin. Oh mu, aing nulis surat eta jeung sia. Malah dicokot ku si Tompel. Tip, jadi surat leuh meunang nulis ya. Mu eta surat Mang Didin. Sia mah. Geus mu, geura baca suratna. Embung lah, geus nyaho kok isi surat nage. Oh, mu geus nyaho. Terus kumaha ge jawabanna? Maaf Mang, Mumu mah teu bisa nerima Mang Didin. Ih, kunaon ge mu? Sieun teu bosen-bosen tah nolakan cinta aing bae. Maaf Mang, Mumu geus nerima si Latif soalna. Asik. Mu berarti saya tetep naik jadi keboga aing. Heeh, Tip, aing tetep daek kok jadi kaboga sia. Alhamdulillahirabbil alamin. Teng ku sedak tuh, dengekeun tuh. Dengekeun ku sia kabehan tah. Teu ngarti aing mah ieu ka sutradarana, teu ngarti. Nyaho, kudu protes Bang Mang. Hotel kumaha, Met? Protes lah, piraku aing jawara anak buah. Terimakeun bae, Met, terimakeun nasib. Oh, sabar sing sabar. Mu, selamat atunya. Akhirnya sih boga ka Bogor. Homu, selamat ya. Heeh, Tik, Pong. Asik. Sini ayang. Dadah jomblo sabun. Aing mah geus pensiun. Bubar. Endingna mau bagongka di mah dipecat kau jadi kebuah aing. Gitu. Pusing pecat. Sana. Asik. Tip, traktir makan dok Tip, kami Tip. Nyaho, kumaha sih nu karak jadian? Tip, boga duit entok. Ada sayang, ada. Tenang, santuy. Tara. Wow, resep ya karak mah. Beli bakso, Tip. Gaskeun. Hayu kurang borong basona sekalian Mang Dadaina kurang bungkus bawa balik. Asik. Ngacos ya mah. Tip. Sain ke? Ayo, Tip. Asik. Slow. Mu hampura. Iya, asik. Iya, ayo. Latif.